Banyak ngajedol gue kilang. Saya tuh sekolah. Waduh, pengangguran. Mang Ojek kemana mang? Biasa nges di kantor. Emang kemana? Balik ke tuh. Tapi mau ariep yang bedog. Deh, saya nuga randing tak ngerogol. Dia banyak ngajedol gue kilang. Saya tuh sekolah. Minggu aja teh. Oh, minggu poho. Awangnya nih gawe. Ayo kan pengangguran, coy. Kemana ya? Ayo menahan tuh udut acar ya kan? Kayak berang suara main bola. Nyata kulit milih ikan sampo cina. Ikan sampo iklanan pembersih wajah. Emah hidung alami. Nah, kalau laki putih itu artinya bencong. Di orang aturan teh di benghar ya ngomong tas ya nama waduh pengangguran tuh duaan seperkena hanya lah ya baik bener gabut Woi sekarang orang penganggurannya duaan anjing tenggil besok nges ngerongkrong di dia goblok nggak huntu di dia aduh sia eta baju moge saya ayo budak kibeng ayo baju di moge atau cecek kon yang kena oge iya sampai juga nih di kantor aduh kebun garung amat ini sana dulu cek dulu kebunnya nyan dia nanya ngarit ngarit golok aduh harit aduh sahar oke sekolah ya. Masukin dulu bajunya. Nah, tarik dulu aduh ini garung tuh sudah kecil pemajikan tenyangun hari itu kantoran teh begini nasib jadi gawe di kebon 346 menit kemudian. Wis mendung ya. Baik nunggu ya. Keren anjing. Mana sih ya? Biasa kantor. Akhirnya kalian pulang
Tapi kedeng. Tadi aing kapanggih sia isuk make baju kantor. Nah sia make mau arit, mau eta sia gawe naon kunyuk. Aduh. Oh, euy. Wah, bejakeun pamajikan sia. Ulah dibejakeun ya. Belegung sia. Tenang ya, tenangnya. Aya weuh. Aja. Tenang. Oh, oke. Ya, Oke. tenangnya. Ibu sia ngawadu ka aing. Aduh, aing kan masih jauh ya. Salin deh ya. Mau ngawe jelema. Kemana nya? Kurang ditinggalkan sorangan. Ada anak hitam duduk ah. Sepatu aing alus tuh udah Nike. Halus. Ya celana alus tuh. Halus. Saya nyawa celana nang di mana ya? Di mana? Nang di Arab boleh nak. Baju orang alus teh tukang na gambar. Halus. Ya. Ntar ada kuning doang tah. Naon nak? Kalau Henteu ieu teh lain koneng parfum. oh, Nang di Paris biasa. Tuh, tempo ieu kalungnya menang di Dubai. eta apa? Ieu HP iPhone Apple. Apa? Heeh, Apple. Heeh, tuh gambar Apple. Heeh. Kunci Pajero. Kalian can halus no coba. Naon? Banget sih ya. Kalau saya ngadek aing gitu. Goblok saya ngadek aing gitu. Daripada sih ya banget kos goreng sangu. Tolong. Hampura lang kamari. Iya, iya. Nanti baby uju baik deh ke aing. Bodo amat yang semoga nu iya deui. Naon? Karena kan si tampan kalem. Wah, gel. Tapi osok diajakan ulin kemana lah? So, Osok. Coba urang ke pojok mana? awe teu mau HP. Kumaha tuh? Urang tilanya. Nah. Ada yang iya nyokot Pajero lah. Eta mah kunci motor oge. Pajero tuh. Eta mah Honda Ain, kadang geus urang aya ka ieu. Tilanya mah. Jajan ke Biuli. Beli. Aku mau seblak. Boleh. Milihin dulu Rujit di imah teh. Kunaon atuh? Ih, mana teh geus mah teu gawe nyen hutang wae eta teh. Geus mangkat nama ka Arab ngomong nama gawe jadi kantoran cenah. Laki can balik-balik da urang mah cerai jeung manehna teh. Hanya Mang Ojika, kemana Mang? Biasa nih di kantor. Amang kemana? Balik ke tuh. Balik, naik kadinya tah? Ke mana? Biasa kadinya we. Naik ke saya. Arek ka Amang Mang. Oh, ayo yuk. Ayo lah. Iya, ayo nama Mang. Naon das? Cek embon teh stek cobrut ya. Teman. Biasa eta mah. Biasa kumaha ieu teh? Kan aya tukang ieu teh ning, tukangnya teh. Tukang naon? Tukang rek duit ini bisa sok ngalewat teh ning. Oh, tukang rosokan. Eta. Sok eta jadian aja eta. Oh, jeung eta ayeuna. Oh, Heeh. oke. Ayo. Cukuman tuh Mang. Mana? Jajan. Saya Kunaon tuh, kunaon? digantung kan? Enggak jajan. Ayo. Kadilanya Mang ya. Sok. Oke Mang, siapa? Sok. Abi menikah kasep pisan. Menikah kasep make ka meja mah. Oh, iya dong. Apa teh tarik kene teh ka mi. Ih, ini sumi tobrut lah. Sia. Astagfirullahaladzim. Bapak gawe di kantor. Heeh. Tapi itu mau yang arit nih dia.
Peserokos bapak meren. Bapak mah ngawado meureun coba bukakeun saeutik. Mana mah isina lain duit arit yang bedog. Hah, sama pagawean teh ngawal betul we. Ieu sia. Aya ceu ieu tuh. Curhat masalah-masalah ke urang. Cembon ke mana? Bade curhat. Ade atuh. Teu kenal naon teh kedah teh. Ini hareudang kieu teh. Naon cembon teh? Iya arek curhat salaki urang teh, urang teh geus pepegatan. Oh. Tapi main ayeuna datang-datang mau aja. Terus kumaha? Ini rapi pokokna mah. Tapi dina jero tasna teh aya arit jeung bedog. Gawe naon cenah salaki teh ayeuna? Tadi nama main teh ngomong-ngomong kantoran di Arab. Terus tapi itu aneh nate mau arit teh. Teteh geus we kurang teh dikieu-kieukeun manehna teh da mainna ngawadul gawe kantoran. Oh gitu. Nya teh. Terus ayeuna aya kunaon eta kumaha caritana mun kayak gitu. Urang teh selama pepegatan jeung si Oji teh, nang teh boga deui teh tukang rongsok. Oh, jadi pembukaan jeung tukang ngongsok itu? Heeh, boga nya tukang rongsok. Mainna teh unggal poe teh ka imah wae. Nah, teteh minta jatah tuh AA cenah kitu tukang rongsok na teh. Jatah naon? Gituan, yang gituan wae. Gede gitu teh. Heeh. Sanarinya. Jadi kalau teh Enggak, dulu kok aing sebatang. Nah, ini jelema asik euy. Juk siap. Kumaha teh bos? Tenang gitu. Aing mah kebiasaan sih ya mah. Bener tenang gitu. Teu hirup, teu duit bener. Eueuh, sia mah. Gitu. Bisa di kebun mah cening. Aing jeung urut. Ternyata we. Aing usah bau amat sama manis kan. Manis mah tadi di itu. Oh, aing bejakeun cembon sih ya goblok. Wah, itu teman aku. Dulu tuh aing butuh pisan ieu mah asli. Ka warung heula ka warung. Wah, manya nganjuk wae aing ge era. Mungkin kurang bedakan cebon gitu. Cembon. Ulah mau aing aing. Nah ini Aing kira tuh iraha. isukan. Oke, sukanya. Nah. Awas ya, waduh. Salah ke aing teh. Tapi nagawe kantoran. Tapi mau arit jeung bedog. Kedeung. Asa ngagaranding teh ngarobrol. Intip lah satik. Aya salah ke aing. Jeung aawang keur ngobrol. Baekeun ah. Aing nya teh. Aing teh gawe teh. Ieu ari goblok pantesan yo gaya we heueuh. Waduh gua. Betul bang, aing tinggal pantau kamera. Oh, jadi saya sama iya jadi tukang arit. Hah? Iya nya gawena jadi tukang arit ge. Mana mau wae kos juri. Eh,